Halo, aya anak hayam, aya kelenci, aya oge kukupu. Menira lucunya. Dina basa Sunda mah aya istilah khusus pikeun nyebutkeun ngaran anak sasatoan. Hayu geura urang kataan ngaran anak sasatoan dina basa Sunda. Ngaran anak sasatoan dina basa Sunda. Anak anjing ngaranna Kirik. Anak bangkong mah disebut Puruy. Lamun anak buhaya disebut Bocokok. Anak embe disebut Ceme. Anak gajah disebut Menel. Anak hayam mah disebutna Ciak. Anak japati ngaranna Piik. Anak kuda disebut Belok. Lamun anak kukupu disebutna Hilet. Lucunya. Anak lauk ngaranna Burayak. Anak monyet disebut Begok. Lamun anak sapi disebut Bebek. Anak munding disebut Eneng. Anak kucing disebut Pilatung. Lamun anak renyit disebut Utek-utek. Lalu lucunya ngaran sasatoan dina bahasa Sunda mah Pilatung anak kucing. Lamun Pilatungna anakan jadi incuna ucing. Ari incuna ucing naonnya ngaranna acan incuna gajah, incuna sapi. Kayak orang taroskeun ka ibu bapak guru di sekolah.